Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa sahbihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Wa ruwiya anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkeun sanyanyana aya hiji pamenggat sumping ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yashku ilaihi khuluqa zaujatihi. Eta pamenggat teh sumping ka Sayyidina Umar teh bade ngalaporkeun ngeluh kesahkeun kana awon akhlakna nu janten istrina. Waqopa dibabihi yanduruhu maka yantadiruhu, maka eta pamengget teh cicing caket di caket pantona Sayyidina Umar sambil ngantosan Sayyidina Umar. Fasamiya mar'atuhu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun. Kadang ku eta pamengget istrina Sayyidina Umar nyarios kalawan nyarios anu tarik, kalawan lisan anu awon dina nyeksekan ka Sayyidina Umar. Dina kaayaan Sayyidina Umar dina kaayaan jempe wa huwa sakit. La yuraddu alaiha. Sayyidina Umar diseksekan kuno janten istrina, tapi eta Sayyidina Umar henteu ngawaler kana panyeksekan nu janten istrina. Panasrafa ar-rajulu qailan idza kana hada halu amirul mukminin fa kaifa hali. Teras uih eta pamengget, teras nyarios eta pamengget, lamun kalakuan Sayyidina Umar Amirul Mukminin di payeunan nu janten bojona sapertos kitu komo deui abdi saur eta pamengget teh. Teras waqalahu Umar, ya akhi inni ahtamulaiku la alayya anha tabaqati. Pakai kharaja Umar paroa mudabbiron panadahu mahajatuka. Nalika eta pamengget teh mungkur katinggal ku Sayyidina Umar, teras Sayyidina Umar kaluar mudag eta pamengget nyalukan eta pamengget. Saur Sayyidina Umar, naon kabutuh anjeun sumping ka kaula. Faqala ya amirul mukminin jitu ashku ilaika khuru zaujati wastata alayya wasami zaujati kadalik. Saur eta pamengget teh abdi sumping ka di amirul mukminin, abdi teh bade curhat bade ngeluhkeun kana awon akhlakna nu janten istri abdi. Tapi abdi ninggal wakos abdi bade lebet ka bumi ka salira, abdi ngandangkeun salira nuju diseksekan nu janten bojo salira. Sami sareng kala abdi kumaha kala kaayaan salira teh kumaha deui kaayaan abdi. Eta pamengget teh salira ge kitu di payeunan nu janten istri komo deui abdi. Teras masami teh zauja kadar parajatu baqutu idza kana hadi amar milun ma zaujati pakai bahali faqala Umar, maka nyarios lahu Umar kata pamengget, ya akhi inni ahtamilu alaikum laha alayya. Hei saudaraku, hei dulur, kami teh nahan, kami nanggung kana cecekan nu janten bojo abdi ka kaula, karena aya hak-hak anu kudu dicumponan ku bojo kaula ti kaula. Naon margina annaha tabakhatun li ta'ami, karena saenyana eta istri bojo kaula teh nyayugeun tuang kangge abdi.
Saur Sayyidina Umar teh anjeuna medong bikin roti kau abdi gosalu ratu siabi anjeuna nyeusehan kana acuk abdi mirdoatun liwali nyusuan ka barangkali abdi ngurus ka barangkali abdi walaisa bidzalika biwajibin eta teh lain kewajiban nu jadi bojo selesai Umar teh alaiha wa yaskunu qalbi biha anil haram terus abdi ngarasa tenang ku kalakuan bojo abdi tina midamal je pahroman fa ini tamalah lidani faqala rajul ya amirul mukminin wa kana zaujati hei amirul mukminin lamun kitu mah atuh sami sareng cara bojo abdi kumaha sore Sayyidina Umar qala Umar fahtamalaha ya akhi fa inna ma hiya muddatun yasirah saur Sayyidina Umar tahan ku anjeun wahai dulur sanyana ambekna istri teh mualila pasti sakedeung Sayyidina Umar nyontohan ka orang sadayana anjeunna jalmi gagah anjeunna pamimpin amirul mukminin pamimpin orang-orang beriman anjeunna jalmi soleh tapi nalika anjeunna payuneun janten bojona anjeunna sangat ngahormati nu janten bojona nah diseukseukan ku nu janten bojona anjeunna teu ngalawan sanes teu wantun ngalawan ku nu janten bojona katingal Sayyidina Umar jalmi anu gagah tapi anjeunna ninggal kumaha nu janten bojona belana ka anjeunna dipasihan dipangmasakeun ku nu janten bojona dipangnyeuseuhkeun acukna ku anjeunna ku nu janten bojona diurus murangkalih ku janten bojona padahal eta sadayana teh sanes tugas nu janten bojo tapi tugas nu janten caroge tapi diringankeun tugas caroge ku nu janten bojo padahal caroge teu pernah miwarang ka nu janten bojona eta teh ngandakeun bahwa nu janten istri teh taat ngalaksanakeun taat ka nu janten caroge teu dipiwarang heula eta tingkatan langkung luhur lamun ayeuna taat dipiwarang itu biasa-biasa wae upamana pangmeserkeun rokok kakara angkat itu taat nu biasa-biasa saperti lamun dina ibadah urang adan salat lohor Allahu akbar kakara angkat ke masjid itu biasa-biasa tapi nu luar biasa naon can dititah geus hideung ibu kanu murangkali enjing saat salat subuh gugah pangpayuna teras nyeusehan teras ngumbahan teras menyeusehankeun aya teras ngepel eta murangkali saat dipiwarang ku janten sepuhna hideung sorangan ningal kalakuan nu janten murangkali kitu teh tangtosna leuwih nya kitu deui nu janten sepuh Allah diwarang ibadah kanu janten ka makhlukna can dipiwarang eta makhlukna tos hideung can adan urang geus di masjid eta can dipiwarang itu taat luar biasa nya kitu deui bojo urang masak teu dipiwarang masak nyeuseut teu dipiwarang nyeuseut ngurus murangkali teu dipiwarang murangkali tapi anjeunna hideung ku nyalira eta teh taat luar biasa taat sangat luar biasa melebihi lamun dipiwarang taat itu wajar tapi ieu mah teu dipiwarang tapi bisa ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah membawi kasadayana istri itu amal ibadah di pernikahan teh amal ibadah nu luar biasa lamun urang napakuran kana amal ibadah lain salat hungkul ternyata sadayana amaliyah ibadah di rumah tangga teh eta teh mangupikeun pahala pain Allah Subhanahu wa taala namun ibadah aya batasanna salat aya waktosna zakat aya waktosna haji aya waktosna tapi ibadah rumah tangga tiap lain ka urang sadayana lamun niatna ngalaksanakeun ibadah ngaulaan ka janten caroge maka eta oge dianggap ibadah masakna ibadah nyeuseuna ibadah
urus rumah tanggana ibadah, ngepelna ibadah. Yang kitu deui nu janten caroge angkatna ka pada melan janten ibadah. Misalnya apakah keluargana janten ibadah. Jadi amalan ini dina nikah itu amalan anu dipasihan pahala tiap detik Allah Subhanahu wa taala. Menawi pahala dina nikah salat 2 rakaat nu nikah langkung sae tibatan 70 rakaat jam nu lajangan. Margi dina pernikahan eta teh seueur resikona. Dina pernikahan seueur musibahna, seueur gogodana dina pernikahan. Numawi jalmi lamun dina nikah tahan karena gogoda dina pernikahan, lulus bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tenang tentram hidup dina pernikahan, maka eta bakal dipasan pahala anu ageung munggu Allah Subhanahu wa taala. Ieu kisah Sayyidina Umar anu janten bojona, mudah-mudahan janten ibroh kangge urang sadayana supados urang sadayana tiasa ngahormat anu janten bojo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.